dicepengan ku Cep Sakti hijikeun sareng tungtung benangkan teh anu dicepengan ku Neng Irma. Mangga ngadeg geulis. Yuk ngadeg. Alhamdulillahnya nu jauh dideukeutkeun. Yuk tadi ka Cep geulis. Hijikeun tungtung jeung tungtungna. Tah nu tungtung eta cepengan ku Sakti, nu tungtung ieu cepengan ku Neng. Mangga tuh nu tadina rada tebih teh. Ayeuna mah caket nyaketan. Ya tapi masih beda aya mama ya, masih jauh lantarannya hidup di Bandung mah di Ledeng harita ieu kos teh. Di Ledeng di ditu moal Sakti di dieu tetep nya. Tuh, tapi dah mungkuhing Allah ya Allah Gusti tah eta takdir ya Allah teu aya nu tiasa. Mangga hijikeun deui. Nah, caket deui. Alhamdulillah hijikeun tatungtungna cepengan deui ku Sakti. Mangga tuh tos rada caket harita nganyang sabaraha kali ka dieu. Ayo. Mangga cakekeun deui, cakekeun ngalinten. Momo tos ngalinten mah yeuh nya. Tah ayeuna tos caket ieu mah. Bapak Haji sareng Ibu cepengan ieu guntingna. Neng, Encep cepengan ieu mah yeuh ka Mama sareng ka Bapak Haji Asep ali dieu. Bapak ngareneng sareng Ibu. Mangga calik wae. Mohon Neng calik sayang. Ayeuna Mama sareng Bapak. Mangga yuhungkeun didina ka anjeunna hidup tos caket kieu bising aya naon-naon. Tah nya kolot mah mantap ayeuna rayaku marame cenah geus we Muharram saur Teh Haji teh. Ieu Teh Haji Muharram rada salse. Janten teu nungguan rayaku taun engke nya. Bapak Haji mah bager geus ayeuna we lah. Ieu keun mangga ayeuna Bapak ridho kan nya anjeunna ngadahuk ka Jatuh Pelangi cepengan guntingna kuduaan. Tawis ridho mangga digunting tengah-tengahna. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah hidup kenging pangrido ti Bapak Haji Asep kali Ibu hijikeun mangga punten guntingna ka Ibu hidup paling dia janten sanes nganukul diizinan ku keluarga ti istri tapi da Ibu oge ridho nya mohon mangga ka paling dia sok ya mangga Ibu yeuna dikeprak digunting tawis Ibu ridho Bu ridho lillahi ta'ala pasti almarhum oge ridho alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ieu mah nu kasep sareng geulis calikna di dinya ngareneng Cep Sakti pali dieu mangga Neng Irma pali ditu ngareneng pali dinya Ibu pali dieu mangga iya alhamdulillah Ibu Ramah hidup parantos ridho ka hidup geulis kasep insyaallah enjing hidup ditikahkeun nya mudah-mudahan teu aya sikus si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata geus disinglar ayeuna sagalurkeuna bakal lungsur lagi tah engke lamun geus ngadahuk ngajatuh rami nya ulah ditempo amisna wungkul kahyopan teh pasti bakal loba gogoda bakal loba cocoba hidup sing tabah sing kuat lamun digeuing kudu jadi indung jeung bapa sing nurut ulah nyangangang nya kalau jadi indung jeung bapa da aranjeunna mah geus pokok pengalaman ge ieu rumah tanggana geus 10 tahun ulah maka kara diajar. Jadi lamun misalnya digeuing ku Bapak Haji Asep sareng Ibu ulah nepikeun ngabenu hidup teh nya mangga ayeuna hidup ade dikeprak mangga cepengan ku Bapak sareng ku Ibu iya mangga siap nya bade dikeprak nya digeuing dielingan gitu kudu bingah lamun kolot cerewet teh lain ieu mah dibuka kolot teh cerewet sagala rupa justru nya ahna kolot mah cerewet mangga dikeprak Ibu 3 kali keprak kadeuh aduh alhamdulillah mangga calik deui sami ti mamah oge ti dieu dengan mukul ti sabelah we hantem sami da mamah oge nya ka Sakti mamah oge nya ka Irma mangga Ibu kapayun dikeprak putrana Ibu mangga nya dari ku nya tah silokana teh oh Ibu mah mung ka putra wungkul ka Neng Irma teu wantun sami putra ibunya Bu pami aya naon Neng Irma nya namun naon Neng oge sanaos bungsuna Pak Haji Asep ya Pak nya ari aya lepat mangga teh teuing Ibu mah 11 nabi da tak dah gitu Ibu da tos janten putra ibunya hidup sakali deui upami dipapatahan ku Ibu Rama ulah nyangangang komo nyegap nulak cangkeng mah eta teh orangka nya hidup kedah nurut muhun mama mangga ieu keun kitu atawa sharing da saureuy teh kitu keun tapi insyaallah hidup duaan ngartikan ajaran agama hidup duaan soleh jeung solehah amin. Katawis ku hidup ieu aya kain bodas nyacas
Ieu teh simbol rumah tangga anu bade dilakonan ku hidup teh siga kieu mimitina teh ayeuna teh rek jadi bulau, rek jadi hejo, rek jadi koneng beureum dan sebagainya kumaha hidup anu rek ngalakonanana rek dibawa ka mana ieu bahtera rumah tangga teh tah hidup gerak komitmen ya engke teh komitmen sajabi teh eta ieu lawan bodas teh ngemutan ka urang sanajan pangkat luhur sanajan harta loba anu geus maot mah geuningan ukur dibungkus ku kain bodas jeung ku samak saheulai maka urang kudu titih rintih dina ngalakonan hirup sangkan salamet tur mulih karamatullah dina kaayaan husnul khotimah. Angga. Aa sakti paling dia cepengan tungtung kain ngadeg paling dia, neng Irma paling itu ngadegna. Ieu kain bodas digulung ku hideuk pagancang-gancang ya. Anu panggancang nama tadi luyu sareng papatah wasiati Wahaji Barnas, urang salaku lalaki. Urang anu kudu getol ya, kayak sakedap teu acan. Urang anu kudu getol kasetnya lalaki mah udah getol dina bidarian pakaya didoakeun keun urang modal mah Bapak Haji siap Haji Asep di dieu nya nu penting mah urang jujur terus teh Bu da keur naon atuh da keur anak sagala rupa oke urang mah geus kolot moal mawa ka ditu ka dieu keur anak nu penting mah anakna sing jujur kitu sing bisa mihapekeun dirinya so semangat digulung so gulung wah semangat nih semangat Satini telepon lebih semangat lebih semangat lebih semangat alhamdulillah kebrok sadayana alhamdulillah mangga ngadeg didinya urai sagala katingali di antawisna aya raksukan hidup sapangadeg nya ieu teh simbolna teh dua insan anu benten turunan teu sagetih rek dihijikeun ngawangun rumah tangganya mudah-mudahan hidup sing bisa nya cepengan ieu tungtungna ku encep sami eta tungtungna ku neng kembali dia canak ieu acuk nah balik itu sebelah deui mohon ka kamar panganten ieu teh siloka apa kabali dieu atos ka rumah tangga kamar neng teu kenging saha wae lepet nya sapertos tadi aya ani lepet di dinya tah engke mah kenging kedah izin kedah izin ka sakti nya engke mah ieu teh simbolna teh ya siap 1 2 3 mangga canak ka kamar panganten iya sok canak ka kamar panganten silih asa silih asu sapi lulungan sabeungkeutan sapi lulungan hayo ka dieu deui encan tong ieu teh ngacalik didinya tong ieu mah nyelokon di kamar teu acan sok cak paling dia sakti sapi lulungan kumaha dong sapi lulungan alhamdulillah muga hidup bisa ngawangun keluarga anu sakinah